Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Uqudulujen ngalangkungan zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjeunna maparing pitulung ka urang sadayana. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat nu ageung. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit pikeun jalmi mukmin bungkul. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi Gusti maparin salawat alaihi ka Kangjeng Nabi wassalama sareng kasalamatan. Dawuhan anjeunna Allah kedah sieun anjeun ka Allah, Allah kedah sieun anjeun ka Allah. Mansubun ari lafad Allah eta dinasabkeun bi fi'li mahzufin kalawan fi'il anu dimahzuf, anu disumputkeun, anu dibuang. Wujuban halna wajib urang emut ka Allah. Li wujudi takkidi karena aya anu nguatan. Aya tegasna ittaqu kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Fin nisa'i dina ngarawat pamajikan aranjeun kabeh. Fa innahunna karna sanyana pamajikan aranjeun eta amanatun amanah indakum di sisi anjeun kabeh. Istri teh amanat ti Allah anu kudu ku urang dirawat, kudu ku urang dijaga sesuai sareng naon anu diamanatkeun ku Allah. Faman maka sing sajalma na lam ya'mur anu teu miwarang eta man carogena teu miwarang imra'atahu kanu janten pamajikanana bisolati kana miwarang salat walam yu'allimha sareng teu ngajarkeun ka eta zaujah. Paman maka sing saha jalma maksada ka caroge lam ya'mur anu teu miwarang ieu caroge imra'atahu ka bojona ieu caroge bis salat pikeun ngalaksanakeun salat walam yu'allimha tegasna mah teu ngajarkeun kabojona pikeun salat. Ai umuruddin tegasna mah teu miwarang kana papagon agama. Faqad maka teman-teman khana hianat ieu lalaki atau nabi caroge Allah ka Gusti Allah wa rasulahu sareng ka rasulna Allah. Jadi pamegat atau nabi caroge anu teu kersa miwarang istrina atau ngajarkeun ka istrina salat atau urusan agama, maka ieu pamegat teh tos khianat ka Allah sareng ka rasulna dina perkara amanahna Allah. Ka ieu pamegat diamanatan istri anu kedah dirawat, diurus, dididik sareng diparentahkeun kana urusan agama. Wakana sareng kabuktosan naon akhiru ma akhirna perkara waso anu parantos ngawasiatan bihi ka eta ma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan tingkahna 3 kali Kangjeng Nabi wasiat. Takallama tingkah nangadauh Kangjeng Rasul
pihina ku eta salasan hatta tulaja-laja sahingga ulal elel naon lisanuhu lisana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khufiya sareng samar naon kalamuhu dawuhana Kangjeng Nabi wahia sareng ari ieu wasiat eta qauluhu sallallahu alaihi wasallam dawuhana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salata kedah ngaraksa anjeun kana salat as-salata kedah ngaraksa kana salat aranjeun kabeh wa ma sareng kana perkara malakat anu ngamilik aranjeun kabeh aimanukum kana awak aranjeun kabeh la tukallifuhum ulah meredih aranjeun kabeh ka jalma-jalma makana perkara la yutiquna anu teu karuatan eta jalma Allah kudu sieun aranjeun kabeh Allah tegasna mah kudu tarakwa anjeun kabeh pinisai tina katitipan ku Allah pamajikan fa innahuna maka sanyana ari itu nisa awewe eta awanun pirang-pirang tawanan ay asra'u tegasna mah pirang-pirang boyongan fi aidikum dina leungeun aranjeun kabeh dina kakuasaan aranjeun kabeh akhadtu mohonna nyokot aranjeun kabeh kanisa bi amanatillah kalayan amanati Allah subhanahu wa ta'ala wastahlaltum sareng tos ngahalalkeun aranjeun kabeh dinikah ditikahi bojo aranjeun puru jahuna dihalalkeun teh naon farjina ieu awewe bi kalimatillah nganggo kalimat Allah wa qala sareng parantos ngadawuh Allah taala fi surati Toha wa'mur kudu diparentah ku aranjeun ahlaka ahli anjeun kabeh maksudna mah ka bojo ka para putra ahli ay ahli baitika tegasna mah ka ahli nu aya di imah aranjeun kabeh wa ahli dinika sareng ka pirang-pirang ahli agama anjeun kabeh ayat sebaaka tegasna mah kudu turut aranjeun kabeh kudu ngalaksanakeun anjeun kabeh bis salati kana salat ay shalawatil khamsi tegasna mah kana pirang-pirang salat nu 5 waktu waruwiya sareng parantos diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalqa moal dipanggihkeun ieu jalma Allah ka Gusti Allah subhanahu anu maha suci Allah wa ta'ala tur maha luhur Allah saha ahadun hiji jalma bidzan bi a'dama kumargi boga dosa anu gede min jahalati ahlihi tina sabab ngabodokeun kanu ahlina eta jalma wa yuqalu sareng parantos dicirioskeun awaluma ai mimitina perkara ya ta'ala ko anu cumantel eta ma birrijali kalalaki yaumal kiamati dina poe kiamah naon ahluhu eta ahlina jalma wa auladuhu sareng putra-putrana jadi bakal aya pertalian anu bakal dipertanggungjawabkeun anu janten caroge atanapi anu janten ramana wa yaquluna sareng nyarioskeun ka ieu ahli rajul ya rabbana hai pangeran abdi sadayana khadlana kedah nyana Gusti abdi sadayana hakana hak abdi sadayana min hadzal rajuli ti ieu pameget fa innahu maka sanya eta rajul lam yu'allimna teu ngajarkeun ka abdi sadayana
ka ahlina, umurodinana kana perkara agama ka abdi sadayana. Wa kana sareng kabuktosan yut'imuna anu maparin katuan ka abdi sadayana al harama ku patuan haram. Wa nahnu jeung abdi sadayana la na'lamu teu uninga fayadriba maka ditenggel disiksa ieu rajul ala kasbil harami ku sabab padambalan haramna hatta yatajarradu sahingga caroplok naon lahmuhu dagingna eta rajul summa yadhabu saterasna diasupkeun ieu rajul summa yudhabu saterasna diasupkeun sahabihi eta rajul ilan nirani ka neraka. Jadi caroge di bojo atau napi ayah di anak ya bakal ayah hisaban boh di bojona atau di putrana kumargi pameget pamimpin di rumah tangga dengajarkan karena urusan agama. Kadzar ya keterangan eta fil jawahiri aya dina kitab jawahir di Syekh Abi Lais As-Samarqandi karangan Syekh Abi Lais As-Samarqandi. Intina mah kewajiban pameget kana jantan keluargana kacida abot pisan, tapi sanaos eta tugas abot pahala nu dipaparinkeun ka pamimpin keluarga dina hal ieu kacaroge eta dipaparinan ku Allah lamun ieu tiasa pameget ngajaga amanah ngajarkeun keluargana kanu agama nimiwarang ka keluargana kana salat kana zakat kana puasa kana sakabeh perkara-perkara anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang tiasa milampah ieu tugas margi nisa wa ahli margi perempuan istri urang sareng ahli urang eta amanah ti Allah Subhanahu wa ta'ala anu tos dihalalkeun ngalangkungan pernikahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim. Assalamualaikum wahai sahabat yang baik hati, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.